Marilah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur alhamdulillah dina dapat ayeuna ulah sadayana mendet ka Allah Subhanahu wa taala kalayan limpahan rahmat taufik hidayah sareng inayah ka sadayana. Ugi kalayan ayeuna urang biasa ngariung mungkulung dina acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina kadar sehat walafiat. Amin. Salawat sareng salam mugia salamina dicurahkeun ka junjungan alam dunia anu paratos ngangkat panji-panji Islam mamerdekakeun kaum wanita sareng anu paratos ngaturkeun umat manusia dina jalan jahiliyah dugi ka zaman anu caang. Anu dipikeun hormat guru pangajian anu mudah-mudahan dipasihan fasilitas dina ngaji para santri sareng dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala sareng urang hormati para tokoh agama anu mudah-mudahan dipasihan kasabaran dina njalikeun agama Islam. Sareng tahilap oge ka Bapak Ibu wali murid sareng saderek-derek anu paratos kersa ngalulungan ieu acara Maulid Nabi Muhammad anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng tahilap oge ka para santri anu mudah-mudahan dipasihan ilmu anu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala. Sumangga ieu acara urang buka hisarangan ku maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu sami mangga rangkaian acara ieu nyaeta anu kahiji bubuka, anu kadua tilawah ayat Al-Qur'an, anu katilu sambutan, anu kaopat pembacaan maulid, Anu kalima kesenian santri, anu kagenep maudah hasanah, anu katujuh panutup. Bapak Ibu sadaya sakantenan anu dimuliakeun ku Allah serta acara ieu tutup perkenankeun abdi di dieu ngandhaapkeun terima kasih luhur kahayat Bapak Ibu dina acara ieu. Abdi minta hapunten anu sagede-gedena marilah acara dinten ieu urang tutup kalawah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.